Assalamualaikum sampurasun baraya sadaya. Pamugi sadayana aya dina kawilujengan, aya dina kasehatan, aya dina kabagjaan. Tah dinten ayeuna simkuring bade ningalikeun ka baraya sadayana di mana posisi ayana pom bensin pilih baraya Amengan ka Sumedang teras kaseepan bensin misalkan gitunya. Akhirnya abdi bade ningalikeun pom bensin nu aya di lokasi kota Sumedang. Janten pamiti amat baraya-baraya ka Sumedang saeapun bensin taku abdi dituduhkeun lebah-lebahna di paling mana. Eta ieu nu ngawitan abdi bade ngalebetan sekantaran ngalebetan bensin bade dilebetan di anu lokasi di danau, dan bundaran danau caket leresan Asia Plaza aya ciri Tugu Adipura ya yeuh. Posisina caket sekedap deui aya di Kali Kenca. Nah, ieu alah tinu kieu euy. Anjir, kinu terus nembe pisan parantos dilebetan di jalur danau, tetap pom bensin danau, pom bensin anu kalebet kota pointennya, kalebet kota. Ya sedap beraya abdi liren heula di payunan Asia Plaza sedap. Aya di pinggir atuh aya Asia Plaza ya beraya. Sedap. Ya lereskeun heula. Tah baraya ayeuna urang lajengkeun dipalih leresan mana wae pom bensin aya di Sumedang sekantaran urang Amengan kurilingan di perkotaan. Baraya ada ari saleresna mah ieu teh kieu nya si motor teh lawan saleresna mah mung duka kumaha ieu kamera teh sok siga bebelesatan wae padahal mah lawan gitu. Urang kumaha lawan kali biasa disebutkan di bawah 30 km per jam lawan pisan nyatu pisan oge gitu nyalawan buat tinggali nu payuna terus nyusul sabaraha kali bilih teh baraya aya nu aduh pujeng ningali videona beblesatan henteu beblesatan mah naon atuh siga naon beblesatan aduh eta kira tingali geus kasusul di wae tuh ngablesat batur mah leuwih blesat. Blesat teh we. Baelah urang mah urang naon namana teh urang nyantai we aya nama urang mah. Tak ari kamari mah dinu video anu satu acana urang Amengan dina sasi Ramadan tangtosna ti isieun gitu. Tah ayeuna mah simkuring Amengan dina sasihan ieu teh bulan naon ya bulan Juni tahun 2002. Janten tangtosna dina jalur anu sami tapi naon naminanya seueur jalmi ayeuna mah seueur jalmi aya kendaraan walaupun emang tangtos masih biasa disebatkeun saperti keneh mati di enjing keneh tangtos aya di antawisna budak sakola mah meureunnan masih keneh karangge acuk seragam upami pada mah meureunnan masih keneh siap-siap
nyiap-nyiapkeun non padamelan jeung lain sebagainya pedagang-pedagang tapami pedagang-pedagang mah langkung rencigeus meureunna aya dino dino jam-jam sakieu teh aya nu tos siap-siap dagang tatahar dadasar utamina kawargi-wargi anu damel atau napi usaha di pasar. Ayeuna urang-urang kieu we atunya urang nguriling ka jalur Talun, jalur Tegal Kalong di mana wargi-wargi baraya anu dagang di daerah Talun teh dasar. Ieu lingkungan Taman Endog baraya tah. Beh katuhu aya Taman Endog. Taman anu aya tugu nu buleun. Kali kenca di Tabaraya. Kali kenca ieu teh pasar Sumedang anu naon-naon teh nya siap enjing sok rame. Tuh kan di kontras pisan ari tadi mah enten pisan ari tadi mah iseun jalan masih kena iseun kok di dieu breg lami anu baralanjar. Mugi beraya-beraya anu nuju usaha sian rezekina. Panginten aya di antara wargi-wargi anu nongton di Sumedang ieu anu oge gaduh usaha tetapi dagang di dieu nu ka video ku abdi komen Kang ieu abdi tah dina menit kasakieu aya abdi geuning anu nuju dagang gitu. Tuh aya nu dagang dina pick up mobil tah paling kenca tenan ari ti non anu ngalalampar ngadadasar mah seueur tah paling kenca salesna mah aya panto anu menuju ka pasar agungna tah paling kenca. Nah, aya ibu-ibu nu naik motor masuk biru tah kalidinya aya pasar anu agungna. Ari urang mah ngaliwatan pasar anu di luarna anu ngadadasar di luar dan oke lah hiji waktu urang kalebet pasarna nya urang ningalikeun pasar Sumedang teh siga kumaha. Nah ayeuna urang kalebet ka Pali ka Tugu ieu teh namina alun-alun Tegal Kalong baraya paling kenca. Jadi teh aya kecamatan Sumedang Utara, kecamatan Sumedang Utara, kantor camat. Ieu daerah Tegal Kalong. Daerah Tegal Kalong aya naon wae, aya Pelma tah, konveksi sablon. Nah, baraya anu di Pelma jeung tatahar. Oke aya naon steam motor tah ayeuna tah. Steam motor, Dava steam. Nah, di seureuzkina nah di dieu tah anu priyogi kutuy Mang Oray teh da Mang Oray Payun paling katuhu. Aya batagor nih baso, lontong kari tah kumplit pisan. Tah ayeuna pom bensin alit bisi baraya ngalangkung ka Talun atau ka Taman bisa paling kanca aya. Pertama kali bensin alit lumayan lah. Bilih teh mah aya baraya anu kasepan namina teh kasepan bensin. Eta betul we di Taman Endog teh ka dieu ka Talun aya di leresan Pali katuhu. Lumayan lah pom bensin alit kanggo nyambung burungna kendaraan alit sih. Tapi lumayan gitu. Tadi dia daerah percetakan mungkul seluruh pisan. Percetakan di Kali Kanca Giri Lawungan. Percetakan anu lumayan kepercanten. Di rencangan baraya-baraya anu bari nyetak. Sudah kebiasaan angkot sok eureun di mana wae. Angkot eureun di Pelema Pengkolan naikeun penumpang,
ayeuna macet ka tukang. Di tukang loba anu rusuh aya sapola arek digawe. Pabaliut. Dapat pedang artinya di jalan mah baraya urang teh kudu aya sabar gitu nya. Kudu sabar ari di jalan mah. Kadang-kadang tadid we hariwah. Tapi emang teu naon sih si urang mah masih kuneh mending gitunya dibanding di daerah lain di negara lain. Sapunten pami teh mah aya orang India abdi ukur ningali dina video mah orang India teh aduh meni tadid teh hariwang tuh klakson. Tapi meureun ari urang dinya mah tos dianggap biasa we meureun. Itu oge meureun orang nu teu biasa tadid di urang nya meureun disebut teu biasa nya urusan kebiasaan di wae ujung-ujung mah. Tah baraya ieu teh ngarupikeun jalan ke Bonkol. Cuma jalan ke Bonkol. Janten di dia aya koran Sumedang tah balik ka Tuhu. Kang Mako aya di dieu. Kang Mako Korsum. Kali kenca aya SD SD itu. SD naon itu pilak di SD Manangga. Kenca. Iya. Di Manangga sareng SMP hiji Sumedang. Tah, kali kenca. Hiji SMP Negeri 1 Sumedang. Kalebet SMP anu naon namina teh? Unggulan Sumedang. SMP anu lulusan teh sadarae sareng kegiatan anak unggulan. Ya kalebet abdi benten alumni oge di SMP hiji. Ieu garasan paling kanan ieu jalan naon ieu? Pamengpeuk. Paling ka kenca teh Pamengpeuk. Paling ka kencana aya nah berarti jalan Kartini gitu. Jalur ieu di Kapung Kurma teh ayeuna jalur ieu teh Kapung Kurma di dieu teh aya Samsat. Jadi Samsat Sumedang satu acan ngalih ka jalur bypass anu kayak kurang bakal dilangsungan kawitna aya di Palih Kenca ieu. Nah, kawitna mah di dieu ya. Tah kantor bersama Samsat geus gede angge ieu mah Kapung Kurma simkuring pami naon memperpanjang kendaraan teh. Nomor kendaraan teh di dieu. Oryu. Antri biasa ya anu namina Samsat masuk palantri urang teh. Di daerah dinya. Foto teuing baraya teh si lieur. Tu lieur mah ke eta heula naon namina teh? Leut tuang obat heula pilih lieur. Anu lieur mah sok pineh heula dia urang enjoy wae nu paling masuk urat Mas Cipto tah. Mun canda dasar aya wayak ieu mah tahun sabar tahun 6. Tah anjing-anjing hayang kupat mangga ka dieu linggih tah. Oh hayam mereka ngaliwat ke tengah jalan teu punten acan eta hayam. La ilaha illallah. Sok neng enggak ya teh enak warung sayuran ikan segar tak aya di daerah Pengker di dieu daerah Regoa Wetan ieu teh jalur Regoa Wetan. Terus kantor PDIP aya di Ralesan Palih Atuh baraya. Nah iya Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan jadinya Atuh tadi. Nah ayeuna urang teh bade menuju ka pom bensin alit atau lumayan lah ya. Terus komite mah baraya di daerah kota alun-alun tawa naon bilari pom bensin di mana yeuh beakeun bensin caket kelurahan Regoa Wetan di Palih Kenca. Nah tingali payunan Indomaret Regoa Wetan berarti. Nah di dieu yeuh baraya di Palih Kenca tingali tah baraya tadi dieu yeuh. Nah ka dieu we baraya tah misi kadinya. Palih payuna parantos kisi misalkan lapar ayo bakso anu raos pisan bakso Mas Alit Palih Kenca kan ieu. Nah eta bakso Mas Alit raos pisan kabaraya. Oh ya pertama
aya bensin oge jadi nya sampai ketinggali jadi nya raos basona isi bensin misalkan ngadodorong motor kalaparan tah nyimpang ka Mas Alit waduh basona mantap baraya ayam aya bakso aya naon namina teh nya sop buah lain sop buah naonnya itulah sabangsa minuman-minuman anu ndegerkeun aya di dinya ieu jalur Sumedang Sumedang Kreatif Center aya di Laresan Kenca baraya di Payun aya Tugu Binokasi dan teh bunderan Binokasi urang ka kota deui baraya urang ka kota kayak orang ka kota urang nyandak jalur bypass jalur pinggir ya tadi tuh tinggal aya relief di paling katuhu tadi itu aya baraya urang anu di Bahman wedding organizer sareng event ayo bang ka Bahman Alamanda Gedung Nusantara tapi dia kantorna beli baraya periogi organizer ngatur masalah nikahan event sareng lain sebagainya kantor tadi ke Bahman wedding organizer atau event organizer kita ke persanten sareng pos tingkat daerah mas saya lah malih keluar daerah ge pamit lapat mah tapi kirang paham gitu nya kirang apa mung saya lah pertama non ka etang ka persanten malih payuna aya Gunung Kunci eta baraya ieu Gunung Kunci Tahura Gunung Kunci naon martina disebut Gunung Kunci aya guha anu gambarna kunci di lebet teh guha pertahanan buka Jepang buka Belanda tah ngeunaan sajarana mah abdi kirang kawas gitu di dieu aya lapang Cigugur tah paling katuhu lapang Cigugur anu baraya anu bade olahraga tiasa lebet ka lapang Cigugur bener bin naon ieu teh BNN nah kantor BNN aya di dia baraya BNN Sumedang teras gedung Taji Malela gedung olahraga kali katuhu tah baraya tah tingali itu tempat olahraga tempat pertemuan anu agung gitu nya dengan sama ukur makam balik kita tah kali katuhuna sapertos tayangan-tayangan video abi anu kapupur aya bumina Teh Rosa baraya salah sama biasa ningali deui video abi anu satu acana aya video anu ngalangkungan ka bumi Teh Rosa mung ari ayeuna mah upami teh mah kadinya deui asa ngulang-ngulang deh ayeuna urang ngambil jalur anu lainna gitu nya ayeuna ada milarian pom bensin doang sanes bade naon namina teh bade ka bumi Teh Rosa teh hiji waktos urang ka bumi Teh Rosa nya baraya sugan urang ngalangkung deui anu langkung deket anu langkung Katawis anu langkung Katingal bumi Teh Rosa teh siga kumaha secara fisikna gitu katingalina ayeuna mah urang ka jalur ieu we heula tah kali katuhu Teh Rosa mah tadinya tah ieu oge atas katingali da ku agung-agungna eta bumi dugi ka atas katingali di ketebihan kene pinggir-pinggir na ngemplong atuh da menit aya pisan bumi anu sanesna deui bersih keneh kosong gitu nya rasa aya bumi sanes pangagungna yang celing hiji tah di dieu oge paling kanan baraya aya RKM gitu bahan toko bahan bangunan sebelah rugi anu lengkap Topiga tah lapar mangga tah dieu daging-dagingan Topiga ieu lingkungan Darangdan baraya anu tinggi di Darangdan komen paling kenca aya makamna kubur ayam tah Gedung Nusantara aya di dieu baraya paling kenca kan baraya pamede ka Gedung Nusantara aya nu nikahan di Sumedang di ka Gedung Nusantara ka kenca ka dieu sakedap tah kedik deui tah aya jalan ka lepet tah ieu tah Genus Gedung Nusantara paling kencana deui tah ieu pom bensin namina baraya pom bensin ieu
Jadi perayaan di Gedung Nusantara anu kasaepan naon namina teh kasaepan bensin antun naon teh lepet ka pom bensin paling kencana aya didinya. Aya pom bensin didinya beraya langsung lepet kadinya kesian didinya. Ayo jalur pemerintahanana IPP teman-teman. Kantor dinas aya di Palih Larasat paling kenca. Nah, aya masjid Al Kamil, masjid anu dirancang ku Gubernur Ridwan Kamil kali atuh dilebet komplek IPP namina teh. IPP teh naon tuh nya? Pelang namana tah, pelang ada payun. Baca pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, nah, kantor atau di dieu di kantor mah di alun-alun gitu ya nama di Dario kali di juga aya kantor polisi aya di dieu. PLN pamit lepat mah iya paling kanca ini ya PLN tak paling iya kanca PLN paling katuhu kantor polisi Polres boga kieu boga tahu bungkeng tahu bersejarah tahu ieu aya di paling katuhu BPJS Ketenagakerjaan paling kencang. Yang masjid oge di dieu di Masjid As-Sa'diyah barayaan bade tepan aya samsat ngalih ka dieu baraya tadi teh ngalih ka paling kencang tah di dinya. Nah, pom bensin aya payunanana tah di dieu ye pom bensin Karapyak. Nah eta baraya. Jadi baraya anu kasaepan bensin gambil tuh pom bensin di dieu mah. Sesah lah jadi ya tos tol Bandung Kertajati waduh kan dia biasa yuk lega bisa tol saya keluar mah ya jalur alit kayak nama jalurna margi tos di tol aduh rawasan dia gelesar euy iya beraya. Ketinggali di kejauhan Gunung Kapomas di mata kuaas ya Allah mudah kota Kamelang karaya anu barat sing sarehat tinggali ya masih kene nangtung Sumedang masih kene gagah Sumedang teh ayo urang aruih ka dieu urang bangun kota Sumedang mudah-mudahan Sumedang makin jaya ya karaya di sebelah Kenca di Palih Kenca aya kantor pemadam kebakaran Priyogi ke kantor pemadam kebakaran aya paling kencang. Ayeuna abdi bade ka ATM BRI heula baraya samentawis ari palebah non namina teh perkotaan mah parantos beres. Kompetensi terus ka ubek. Manawi tiasa lebet aya kieu. Biasa teh nya. ATM. Saya sesak tidak ATM mah buka pernah. Nah, ATM heula baraya. Sementawis sakitu wae heula non jalan-jalan ayeuna mudah-mudahan baraya dibersihan kesehatan sadaya. Atur nuhun parantos nongton mudah-mudahan mah video ieu aya sakedik manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Cak